dagang yang ku simpailanya arawa he parang saing mah anu mareli Ya itu si Norman dungkuk bae sorangan. Kalau si sandana eta. Jadi dia orang di dia. Ai nyaran ka mana? Mana dia nyaran aing? Tekeran di dia. Ke Karsel bae. Ai di sana ka mana aing teker tadi tuh neuleuh. Sarua yang geneangan tadi ya. Mana eta bos orangnya? Hace ke tangan yuk. Ayo. Ceng nak ceng meseran pemali ceng ngerokokan mah dilarang ku undang-undang cenah ge budak leutik mah ulah meuli rorokokan komo ieu ceng mobil ceng berat gulanya meseran rorokokan nya iya lah rorokokan iya sabaraha kita ya hiji rokokan ya lah karena tanya alhamdulillah aya nu melidak ai kudaek mata orang usahanya menang bae ya tuh 1 perak 2 perak najan bari kencring-kencring ge. Lempang deui ngidar deui lah. Banyak amat dari yang ngagetan, Bos. Penting bos doang ke ya. Bos ongkom molor bae. Oh iya. Bos mah bebas, cuy. Nggak KS. Terserah, Bos. Kan kamari mah meureun dia bos pala kayak kuari bos naon? Bos bangkong gitu. Si Saleh ka mananya? Kamari mah aya. Oh, terus saya tanya aja tuh neuleuh ya Pak ya. Tuh meureun ngadap. Ayo sih mending saran saleh ayo. Alhamdulillah dah yang pedagang nu kieu nya balik deui beres. Alhamdulillah nyampe ya. Karo nya dagang geus ieu lah kuare. Alhamdulillah kebenangan poe ya lumayan. Kamana nya ieu kuare lempangna? Mending uli yang nyaran budak ya daripada kesel di imah kayak kieu bae. Geus dagang jauh nak main bola jauh baturan. Ning nyaran si Soleh ya jeung baru dah. Alah ning ngasupkeun dia lah ka imah. Ya di lembur. Masalah amat. Di Jakarta kan ngelebakeun hutang. Di lembur gila jadi tukang nyadap. Ayo. Nah, tadi daripada ngorong kalau di kamar nyadap. Tuh, tadinya nyadap. Oh, betul juga. Jadi itu tuh si Soleh. Mana? Oh, jahoonna. Aduh, ya pengaruh kalau Allah adalah tenaga anak seting. Aing teh mau menang cucu acan ieu mah. Geus gerakangkeun. Ayo. Karena yang kuari ada geus poinan ya. Balik kita aing. Tapi dibalikin mah. Asa dia mah nyawa sasaha. Kok bade nyar-nyar naon ya? Ya iya, dia orang di dia. Oh, jadari ya. Baik. Nandar ka dia. Tunduk nyamper kali kami nyamper undak ulin. Ece yang main nyar teh senyum. Ayo siap. Ka mana? Tuh ka mana orang jang mumpung kaneron. Ayo, Bos. Ayo. Ayo kembali tuh. Ayo siap. Sugana salak-salak batur aturan. Aduh dah dagang geus. Ka mana ya? Oh, jangan kebon bae lah. Bukan aya jengkol di kebon jadi lumayan. Kebon beli dong. Kalau di jengkol. Ana nih orang kari. Iya lah. Jeng tuloy. Oh iya nya aja pete serius mungkur. Oh, emang ngajeng tau main yang dar kabur tanggal padangan. Mana naik nak? Nges, dari naik ya. Ngalunjak amat dia. Geus laki-laki itu mending gambreng urang. Ayo burung. Pimpalay gamreng. Ada. Naik. Oh burung naik ya. Ini udah makan ya. Wah. Ya woi woi, iya. Nak.
kebal tinggi menungan cari naik. Kapura anu boga nade be mah. Oh nya. Mau anda ya. Ya betengnya geus kerebekan gua ari. Saru. Wih, kalau budak kelarang jengkol lah, siapa kuare. Kau itu hanya mah ya, maling, maling. Yakin temal, Udah kena boga na tua. Bener dia. Oh, aing kabur urang we. Ayo kabur. Aruh, kalabur dulu budaknya. Uyuhan ayah hiji deui ya koe dia geura dia koe. Ayo dia maling dia, kita saha dia heuy. 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 Turun dia. Turun koe. Ayo turunnya ka dia. Kita saha dia, kita saha dia, heuy. Heuy, ayo dia kanya tah. Dia cicing tah. Diuk. Diuk. Benar gimana? Dia. Diuk. Buka dia kacamata dia. Dia aja kemarin malak aing dia nya kedagangnya. Kapura mang. Oh dia, sita saha dia? Budak mang. Mana barudakna? Kalabur mang. Kalabur. Wah, dia doang berarti ku aing disandra dia. Mana dia bebenangan ka dia kan kanerana. Kanerana aing mah. Itu mau. Geus menang lo banyak. Dong nama. Oh, dia gerak kabur. Kapur mang. Nah ya, padahal nama ieu kitu pun batur turun aing. Timpo boy budak. Main dak cari. Paling gede bawa kayak maet cari bang. Oh, atuh karunya dak ya. Kalian meureun lah ya. Lain lebih jamal ya, lawan sitah orang kita lah. Tanya oh iya. Aduh, udah kumanya. Kumaha jaeng bos teh deh. Gawat ya. Benang dia nak. Benang dia. Mana woi? Aduh, capek gue ya. Amat terus ninggal kenain. Padahal main berjuang di beda. Kumaja aya nu boga na. Oh iya. Mentang dia denep meureun urang kabur bersama-sama kita lah. Di talian ke orang Walenda. Saya nang kan orang Oke mah RT bengke isin dia. Kuari mah nya zaman ieu lah. Nu maling main hukum-hukum bae kuari mah. Dia tanya oh dia. Oh nya. aja di kumaja ku nu boga na. Uyuhan yang tadi kumaha. Goreng mah uyet nama dari ama anu boga jengkol. Nu dipalak kurang kamari. Nu bener dia. Jengkolna ka mana kuari? Tuh dicekat ke nu boga na. Waduh. Aduh aing kabur teh harting naon ieu mah. Jengkol. Karena ka mana ya? Atuh kumaha hiji di teu kaneran jeung jengkol. Oh, aing. Oh, nyampe sosadap aing di dinya. Dasar mah eta lah pagawean aing. Terus aku kurang dipenta deui jeung isin. Saha bengerana? Teu nya main eta. Ayo cangkeun yuk ceng mah. Ayo teh. Oh, jengkol wae. Ini orang tanya ke mana teh? Wih, bahagia ada kayak gini poe ya. Dasar jengkol menang, pesa sadap menang, kaderon menang. Beh, ya budak sering-sering bae maling. Pugunya ho. Aing geus sarua bae jeung budak. Maling tadi nama. Merebut budak kapieulaan ku budak. Atau aja nama aing menang banyak ya. Ukuan batur gitu. Beuleun tah budaknya. Aneh. Satu sama eta kamari budak malak aing. Kuari aing nu malak budak. Adil eta doang nama. Beh, bahagia beh poe ieu mah. Mudah-mudahan beh tah budak henteu nyusul ka dieu. Tabun nyusul barabe tah budak mah tarengel. Mending balik kaeng lah. Si budak ka dieu ke gawat. Woi, aing mah poho woi ya. Jengkol udah lah kurang. Iya perang teng iya. Bener dia. Oh dong mama. Ka mana mamang nanya? Ini mah eta. Mamang dah. Dia tur teraga gaing tadi. Ada balik setanya. Ada jengkol. Jangan pengen jengkol. Tahun orang dia. Ka mana tadi lompatnya tak? Itu tuh. Ayo coba tanya orang. Ayo. Baik. Ieuhan heula lah. Capek aing. Aro tapi ya kaneron tapi loba dak mesin apa. Lumayan nih jengkol. Ngan ieu geus rajin tidur ieu kaneron ning budak mesti nyaran ke kaneron. Engke eueuh jeung maling dia tah mah.
Lumayan kah kau yang dibawa ke sini, Pak? Loba ya jengkolnya mantap. Dos, sadapna ge orang musumpung ya budak. Iya berarti budak formalitas doang ya di kebun batur ge. Parukan nyadap orang ngomong ya. Bahaya budak. Mending balik kan. Satkeun kan. Suka jengkol naik kan lagi orang ini kan cok emang jalan nah jauhannya mah pasti santa mamang Tuyuan pasti sarap dia beta. besok menyadap dia ayolah guys balik ayo balik orangnya Orang